Sampurasun. Senang banget main ilung, tapi malah main catur. Senang uling teh iluan, tapi asa udah tur. Lamun urang nonton warta, regepkeun ku pancadria. Lamun batur teu nyarita, regepkeun masih daria. Lain kuring mentegap, kapan kawan gatot kaca. Lain kuring teu saregep, kapan kieu kagok kanca. Genah pisan bejang bodong. Didahar jeung babaturan. Tongsok babarian ambak. Bisi eueuh rumaturan. Kuring resep bejak bebek, ngantong lo diladaan. Kuring mah lain ambek, mana sampai hargaan. Lu ngajuruk sama randol, orang curi gogoaran. Kita hadir ngajak ngobrol, tapi akan tersorangan. Sok aduh ari rek ngobrol mah. Tok. Rek nyaba ka Cijaura, saja jalan di oconan. Hampura kuring hampura, lamun kuring kejongjonan. Awak loba nu karasa, padahal kuring can kolot. Waktu teh sok teu karasa, lamun main game keragot. Heeh, gitu geus kana HP mah. Poho kana naon teh. Kuring jadi dia tak tadi, tadi tingali acan. Padahal buah disobongnya, buah pemeremang pejahat. Karena gimah menipogot, bicara kena diajar. Rek bantuan bermola kuring ge nyenta hampura rumasa kuring ge salah. Besok, ayo mah urang digawe pancen kamari we. Sok. Jadi kieu nya kamari teh. Urang menang pancen di guru bahasa Sunda. Keunaan medan tradisi anu aya di wewengkon urang. Tah, mun urang rek medan tradisi anu mana ieu teh? Kuring mah ieu we. Anu mana? Alat musik nu dikeset, dipake beri galaksa. Sing sok, naon bangsana? Oh, eta mah tarawaksanya. Bener. Ari mana rek kemana? Kuring mah rek ieu we. Teguh wawasannya. Waditrana ditakolan. Nu nabeuh tong loba omong, cing sok eta naon asalna. Jengkok lain. Aduh, Nyalain atuh. Nabi-nabina kuat tetapal kana budaya sorangan. Boga kabogoh telana nya da direbut ku Kang Jaya. Barudak zaman ayeuna teu apa kana budaya. Eta mah uang salah koromong, bener teu? bener pisan. Pan bahasa eta teh kungsi dipagelarkeun di sakola urang geuningan. Oh, gitu. Udah kuring mah teu nyaho atuh. Barina ge geus teu zaman dikituan mah. Pan ayeuna mah geus modern. Naon dikituan? Awas kolot we. Weh, ayo mana? Dengekeun ieu ieu.
mana musiknya? Setuju. Pak eta teh budaya orang, kudu dimulai ku orang, untuk ku orang nyari usaha. Gusti Prabu kian santang paresna nuangane. Oh, eta doang. Budaya urang agung kudu dimulai. Pakai baju tong diangkat, bisa mandang kenyerep. Budaya bakuran Kelak. Naon dah kabudayaan nu aya di urang teh? Lain ngan saukur tarawangsa jeung koromong hungkul. Cik, apa ketunan wae salian tu tarawangsa jeung koromong? Ya apa atuh? Dak kieu oge kuring teh urang Sunda. Getih Sunda. Sok atuh ari geuting Sunda mah teguh pembahasan dia. Sok. Kuda ninggal ditumpakan. Muriling nakoan goong. Sok naon eta wangsana. Aku babari gitu mah. Naon? Udah rengong. Bener. Eta di balanganya. Ya atuh. Sok atuh, cobaan rada hese. Oh, mare ditanggung ku awi. Di bawah teh coba bangkok. Cing sok, naon eta wangsana? Nah, mun ieu mah rada hese yo. Mana nyaho tuh? Batari sama kurang nyaho. Rangkong lain. Tah bener. Mana eta hafal tuh ge? Kaci anyur beli terpal. Balikna jalan Cijoho. Mana si Jowo eta teh? Lain kuring itu apa? Kebeneran kuring boho. Mane alasan we eta mah. Aku di tanah Sunda. Di Sunda tapi demi cinta kana bandana. Lamun urang haji kuda kudu laun di jalanan. Lamun aku urang Sunda kudu cinta bandana. Tah bener. Tang di sekolah oge geus diajarkeun dina P5. Nya eta dina dimensi berkebinekaan global jeung kearifan lokal. Dina eta dimensi teh urang diharap sangka mikawanon jeung hargaan kana budaya. Tah eta jeung lamun urang ngomong kabudayaan anu aya di wewengkon urang eta dimensi anu aya dina P5 nyaeta berkebinekaan global jeung kearifan lokal. Tangtu kawangun ku arurang. Neng Arul jeung adina lanjut nama ngaran lima Apa urang eta mah? Heeh nya. kurikulum nu ayeuna udah gana teh P5. Terus kudu kumaha kamu mulena? Aya carana dengek ke dieu ye. Cijere keur di aspal na pucuk tadi. Tadi mana? Kudu apa aduh anak kudu ngerti. Ya, ari hayang hafal dengan pije aya carana. Kumaha tah? Ya. Ari karesep cetati nyarita sajarah dunya mun hayang ageung hati nya kudu loba tatanya. Kela aya kene. Aya kene. Dengek teh nya. Berkepisan alam dunia disusut depi neraka yang hiro katananya menunggu kireuyeun
kumaha prak-prakana ngamu mulai jeung cinta kana tradisi sangkan jati dekasilih wujud Bener ya mah. buruan teh manibala sabukeun ulah talamke urang mah budak sakola budaya hayu mulai ya hayu atuh kana kebenaran mah. ka Karawang rek usaha batina teu sabaraha Rugi atuh namun. mun teu ku urang arek usaha mun teu ayeuna arek iraha